Isuk orang ulin deui nya. Pastina imah urang oge deket kieu. Mun hiji mangsa abdi ngajauh kumaha? Galih nu bakal milarian jeung nyamperkeun Cahya deui. Surat sojana namangsa tepang hari. Herannya, sanajan ayeuna geus sibuk masing-masing, pas pat tepung mah rasana tetep sarua. Heueuh, teu anu robah. Galih, aya nu hoyong ku abdi dicarioskeun. Naon, Cah? Abdi resep pagalih, teu saukur ayeuna. Cah. Urang Teu nanaon, omongkeun weh. urang geus boga kabogoh, Ti iraha, geus lila, tapi hubunganana disumputkeun. ngartos, hatur nuhun geus jujur. Sakitu taun lamina Ngajauhan lain hartina geuleuh, kadang ngan saukur sarapikeun narima kanyataan. Cah. Bade naon galih ka dieu? Nah, ngajauhan galih, Cah. Sabab, Cahya teh hoyong nyari hata calon pamajikan galih. Upami urang caket teuing. Galih? Naha aya di dieu? Kedal janji rek satia ngahiji sangalamina. Galih ngarasa Lilis geus robah. Sabab Lilis manggihan batur nu leuwih ngarti jeung nu leuwih ngahargaan. Disangka bakalan dengan tunggara. Cahya. Galih, bade naon deui ka dieu? Tong ganggu Cahya deui. Kumaha mun Lilis terangeun? Hampura, Cah. Ayeuna Galih sadar ngan Cahya nu sok aya. Lilis salingkuh, Cah. Cahya mah teu ka mana-mana, ngan eureun ngarepkeun. Galih kaleungitan loba hal kaasup Cahya. Sok ngelehan lain hartina eleh. Mun ayeuna urang tiasa mamitian deui. Kasempatan mah sok aya, mun waktu napas. Kumaha para saksi? Sah? Sah. Hatur nuhun geus tetep aya. Sanajan Galih kungsi salah milih jalan. Kahirupan mah pasti muter. Nu penting urang datang deui ka tempat nu bener. Nuhun tos narima Galih deui. Gelis.